Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panang dayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui mitra neuraskeun hanca garapan carios kalayan judul Akibat Munjung. Karangan Bapak Sukarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu lepat mitra hanca anu waktos dinten katunda teh dugi ka boh obrolan pikabungaheun, boh obrolan pi sedihun, ngarobrolna uplek pisan, ngarah waktu teu karasa bari nunggu-nunggu kabar kaayaan nyisuhana, naha manehna cilaka atawa henteu nanaon. Ari anu diarepkeun sangkan salamet rahayu ulah keuna panca bahya. Ugi kadinya nya mitra hanca anu katunda teh. Kumaha lajengna sok marangga kasadayana. Ngarobrol suka bunga siga teu aya kasusah. Sabab Mang Endang mah bangor. Gawena ngabojeg bae lamun nyaritakeun maen teu tinggalin ti ngabojeg. Komo lamun keur ngadongeng nyaritakeun dagang batik. Sararea pada seuri lucu ku polah Mang Endang. Lamun eukeur dagang batik teu ari balas mahugi. Dagangan tepi kapotol modal beak awak ruksak. Tungtungna los kana main. Endang, jadi Mang mah pamaenannya, ceuk Den Uwes bari neuteub. Sarta mesem lantaran Mang Endang ari ngobrol meakeun batur. Cararia oge geus ngasaan jadi tukang main mah. Nah bener atawa henteu anu dicaritakeun ku Mang. Mangga bae leunyepan. Ari emang kitu pek bae rek disebut tukang main uge darumasya. Ngan moal nuding kanu sejen bisi salah tafsirkeunana. Wab Mang Endang bari jebi ieu aing ahli ngomong. Kumaha cirina Pang Emang nyarita kitu? Ceuk Den Uwes bari neuteub. Baretu emang resep main keur ngora teh. Karasana ku emang mah rugina tu beda ti main domino. Malah karasana mah asa leuwih rugi. Sabab ari main domino mah aya eleh aya menang. Tapi lantaran main eta mah henteu dilarang. Kapaksa bae main domino anu dieureunnan teh. Lantaran dilarang waktu harita teh. Era ngajalankeun pangaresep anu dilarang mah era ku ditangkepna. Ceuk Mang Endang bari ngareret ka Pak Eben. Nyeh manehna seuri. Ari anu diteraskeunana sarta teu dilarang main naon Mang? Ceuk Den Uwes semono heran. Lantaran asa piraku main make teu dilarang. Eta main eta kira aku make teu terang sagala. Malah Pak Eben oge terangeun sarta resepeun da sok kapanggih. Main naon? Ceuk Pak Eben teu ngeunaheun pedah disebutkeun resep. Main bal. Geuning bapa mah mani kadohot bae kana main bal teh. Jawab Mang Endang bari seuri. Atu Den Uwes oge cakakak seuri lelenggakan.
Ari paeben ngan gawena mesem kaisinan meureun. Da heran pikeun manehna mah kana main bal teh resep sarta pok nyarita. Mang Endang mah ari nyarita teh dibawa kana ujun. Lain deui atuh Mang, ari main kartu jeung main bal mah. Bedana main kartu mah taya beurang taya peuting. Matak poho kabojo hilap ka anak pamajikan anu wajib diurus ku urang. Sabab biasana main kartu masuk ti peuting. Nya kitu deui lamun ti beurang kalayan taya waktu nu ditangtukeun. Tah eta bahayana teh tu kitu main bal mah Mang Endang. Da aya waktuna paling lila sajam satengah. Sarta maena pas sore sanggeus urang beres usaha. Beres nyiar kipayah keur anak pamajikan. Sarta nu sok main bal mah awakna sarehat moal kumumu sabab beredaran getihna alus jeung tara babari gering. Jadi kaasup kana sebor eta mah Mang Endang. Gerak badan cara main po. Pan main kene eta oge. Ceuk Paeben sieun disalahkeun pedah resep sok lalaju main bal. Bisa Paeben mah. Ayo disebutkeun kana sebor sagala rupa. Geuning sok ditarumpangan. Ceuk Mang Endang embung eleh omong. Nya batur anu seborna Mang Endang. Anu tumpanganana dah tukang main bal maena. Tapi Mang Endang anu ngadu untungna nyalah gunakeun sepor dipake ngadu. Ngadu naon Paeben? Ceuk Mang Endang embung kaelehkeun omong. Ngadu untung. Wa Paeben pondok. Ngadu untung. Sugan abdi teh ngadu duit. Da moal panuju disebut ngadu eta mah merenya. Ngadu eta ngadu naon? Ceuk Paeben nyereng. Ngadu ayam, ngadu kaleci, diadu main bal, tete lah Paeben. Kabeh permainan anu ngandung adu-aduan mah bisa ditumpangan ku taruhan. Susah kuring mah teu ngarti Paeben. Kudu kumaha atuh hayang eureun teh. Nyanyaonan anu kudu dieureunana teh Paeben. Sabab kapaluruhna ku abdi mah eta adu-aduan teh aya anu resepeunana. Ceuk Mang Endang nyelehan maneh lantaran Paeben siga nu nyereng. Nya lamun eueuh nu reseupeun mah moal aya nu ngajalankeun kitu. Pang dijalankeun oge eta teh tandana resep. Tapi anu penting mah eta tah Mang Endang taruhanana. Sabab akibat tina taruhan sok aya jelema teu bika ngagantung maneh lantaran eleh main. Ari duit nu dipake main duit batur. Tah main anu ditaruhan kitu mamalana teh. Sabab nafsu urang di pamainan mah nafsu na main. Masih aya keur taruhan mah duit naon bae sok digunakeun. Tah ari eleh kakara ngarasa yen main teh salah. Tapi lamun nu menang mah ngarasa bener. Tapi sing ingat Mang Endang, yen hirup urang teh kena kuroba. Ayeuna menang, isukan mah bakal eleh. Ari menang aksi da menang teh duitna diawur-awur da ngalana babari. Tapi lamun dina elehna tetep cara nu ti heula bae, balikna bisa tinggal calana kulur.
imah jeung tanah digadekeun. Tah jadi dina kanyataanana teh nu menang tetep burindil, nu eleh tetep uludud. Untung teu ngagantung maneh oge. Tah lamun geus kajadian kitu, kakara urang inget yen salah, kakara urang ngarti lantaran teu bisa main deui duitna beak. Kapaksa cicing di imah, bari diriung ku anak pamajikan keur ting hareruk, teu boga beas, teu boga sangweun, teu boga hakaneun. Saha cing anu kudu tanggung jawabna ka anak pamajikan teh? Tangtu urang nu jadi salakina. Ari ras ningali ka anu kitu sok watir baba mah. Sarta janji dina hate rek usah sakuat tanaga. Sangkan bapa ulah kajadian kitu. Ngerti Mang Endang? Ceuk Pak Eben bari melaung. Haltus ba? Nganya eta dapugu urang manusia aya dina sagara kaluluputan. Sanajan nyaho piakibateunana oge tetep bae dijalankeun geuning Pak Eben. Malah terus terang bae abdi mah. Tepi ka ayeuna teh masih keneh ngajalankeun main. Paduli teuing naon akibatna, kukuring tetep rek dijalankeun. Ceuk Mang Endang teu euleum-euleum. Main naon anu dijalankeun ku Mang Endang teh? Ceuk Pak Eben kurang sugema ngadenge eta omongan teh. Main mata sarta main hate. Da bogoh jeung sawajibna lalaki kudu boga pamajikan. Kuring mah moal beunang dicarek Pak Eben main mata mah. Ceuk Mang Endang bari imun. Ish, badul sia. Ngaheureuyan ka kolo teh. Pak Eben bari ngalius atuh ger sararea seuri. Malah Den Uwes mah maninya kakak seurina teh. Dibarengan ku nepak tuurna. Geuning Den Uwes mani gumujeng. Na sami emutan Aden sareng emutan Emang teh. Ceuk Mang Endang kawas nu bunga. Cocok pisan Mang Endang, margi karaos ku abdi main mata teh. Paingan ceuk paribasa Indonesia mah dari mata terus ke hati. Dasanya na atuh eta mah. Ceuk rasa abdi mah moal bisa disalahkeun main mata mah Mang Endang. Duka kita ari anu teu sarepuh model Pak Eben mah. Jawab Den Uwes bari elengeh seuri sarta ngareret ka Pak Eben. Pak Eben. Pak Eben oge main matana mah leuwih ti urang Den. Ngan nya eta ari sepuh mah aya bedana jeung budak ngora. Aya babasan geuning. Nafsu besar tenaga kurang. Margi. Cik Mang Endang henteu neruskeun omonganana. Lantaran sieun Pak Eben ngambek. Ya bener eta mah Mang Endang. Tapi aya anu dilarangna. Cek Pak Eben embung kaelehkeun omong. Naon anu dilarangna teh Pak? Jawab Mang Endang hayang nyaho. Teu meunang main mata jeung anu boga salaki. Eta teh salah. Sabab ngalanggar hukum. Cek Pak Eben bari ngabalius hayang disebut ngarti. Kumaha? Da itu na oge daekeun Pak Eben. Jawab Mang Endang hayang ngarti. Sugan Pak Eben nerangkeun. Nya sarua salahna. Awewe anu boga salaki oge teu meunang nyeleweng ti salakina.
Eta salahna bangsa urang mah tara ngahartikeun kana naon anu dilarang jeung naon anu dimenangkeun. Da teu aya anu nyahueun main mata jeung ngumbar hate mah, Pai Ben. Jawab Mang Endang dibenerkeun. Nya, tapi Gusti Allah mah moal beunang dibobolo. Anjeunna mah terang kana usik malik urang, terang kada kareteging hate urang. Sawios kaueuninga ku Gusti Allah mah, Pai Ben. Asal ulah kanyahuan ku jelema bae. Jawab Mang Endang embungeun eleh omong. Ari Mang Endang lain jelema kitu. Cik Pai Ben mani nyerentak ngajawabna teh. Nya bae abdi oge jelema, Pai Ben. Rumaos kawon adu ari gitu mah. Tah. Panun teh geus hayang main deui bae yeuh. Tuh tingali den wes aya nu geulis-geulis make erok sagala rupa ka kampung. Sahanya? Ceuk Mang Endang bari nunjuk kaluar anu harita katinggali di lawang panto anu molongo aya awewe ngaliwat ngan jauh kene. Waduh, nya bae maneh ngakalimpong kitu sigana mah. Saha manehna teh nya? Sigana mah leuwih-leuwih ti suhana ieu mah Mang Endang. Waduh, nya bae maneh ngakalimpong kitu sigana mah. Saha manehna teh nya? Sigana mah leuwih-leuwih ti suhana ieu mah Mang Endang. Rek ka mana manehna teh? Ceuk Den Uwes mani ngorejat. Sarta sarare oge kapaksa harita teh nempo ka anu ngaliwat. Anu lempang na tungkul kawas anu keur ngalamun sarta ngajingjing tas kulit wadah pakaian. Saha manehna teh Nyi Hati mah? Cik Den Uwes nyarita deui bari nalek-nalek nu lempang. Tuka atuh Den, ke urang teges-teges heula sugan ari tos caket mah terang. Jawab Nyi Hati mah bari neuteub kanu keur lempang. Dah ayeuna urang keur main sararea oge. Nu mawi ceuk amang kabeh oge jelema mah ngasaan main. Tapi main mata hihihi. Cing, saha anu alus maena? Eta jelema ahli main. Ceuk Mang Endang bari cecengiran nyaritana teh. Den, suhana geuning manehna teh? Ceuk Nyi Hati mah mani olohok mata simeuteun. Atuh bring sararea kaluar megat ka Nyi Suhana. Mitra kaum dangu, Nyi Suhana teu terangeun yen manehna pada neuteub ka anu keur narungguan. Atuh barang geus tepi teh ka imahna Ceuk Hati mah breh ku manehna kadeuleu opat jelema narangtung jeung marelong ka manehna. Atuh Nyi Suhana reuwas sajongjongan mah olohok henteu bisa nyarita sarta lempangna ge eureun. Suhana, kamana anu ngempesan ban mobil kuring? Ceuk Den Uwes mani nyengor nanyana teh. Lantaran ambekeun jeung curiga ka Nyi Suhana. Dipanginepan anjeunna mah, namung rupina ayeuna mah di rumah makan ngantosan abdi. Jawab Suhana telinjok bohong. Ari mobilna di mana? Ceuk Den Uwes neruskeun pananyana. Ngantos bae dipanginepan mobilna oge. Disimpen di tempatna panginten da abdi mah teterang.
Nah terusak itu cek Den Uwes beki heran. Ruksa kunaon? Jawab Suhana teu ngartieun deui. Lain diadu jeung kuta di cadas pangeran teh. Saur saha? Jawab Suhana mani ngareunjag reuwaseun ku eta beja. Akang sorangan nyaksian harita teh. Yen mobil anu ditumpakan ku Nyai neunggar kuta di cadas pangeran. Ngan kulantaran akang ngewa kasih Asmaya lantaran teu ngahargaan pisan ka akang kumawani ngempesan mobil kapaksa akang teu eureun harita teh. Numatak ayeuna nungguan di dieu oge hayang jelas naha Nyai teh cilaka atawa henteu. Lamun cilaka ayeuna oge arek disusul. Tapi ari buktina bejol datang ka dieu teu naon-naon. Nah mobil saha atuh anu diadu kana kuta teh? Ceuk Den Asmaya. Bari kerung tina bakating ku heran. Luka atuh. Margi abdi mah ti ngawitan mios oge ngadius teu liren-liren. Liren kita sakedap di pasar Sumedang ngadon sasarap heula. Di Sumedang tepi ka Bandung mah teu aya nanaon. Jawab Suhana bari kerung siga nu mikir. Nenah, lamun kitu mah peuting tadi maneh sare teh jeung Asmaya nya. Ceuk Nyi Hati mah napsuna mani ngagedur bakat ku panas. Tangtos bae sareng anjeunna Cihati. Margi anjeunna nu ngabelaan ka abdi sarta anjeunna anu nulungan ka abdi. Naon lepatna? Ceuk raraosan abdi mah sakedik oge teu aya lepatna Cihati. Jawab Nyi Suhana ngarasa teteg da teu boga dosa ceuk rasa hatena teh. Teu salah dasar turunan ungkluk sia manehna. Sare jeung lalaki tanpa kawin teh teu salah ha? Bodoh sia nena, bodoh. Naon buruhna sare bareng teh ha? Naon hasilna sia nena? Naon? Ceuk Nyi Hati mah mani ti kekerekeut bakat ku ambek meureun. Abdi mah teu aya pamandangan naon-naon Cihati. Tapi abdi nurutkeun kana nasehat anjeunna anu bener. Sarta ku abdi kaharti pisan. Anjeunna teh nyaaheun ka abdi. Walasenana teh tanpa pamananggan nanaon. Ulah nyangka awon ka anjeunna Cihati. Margi anjeunna teh jalmi ahli tulung tinulungan. Ceuk Nyi Suhana bari neuteub ka Nyi Hati mah anu harita keur sewot. Aduh, beuki bodoh bae maneh-manehna. Bodoh ngaluhan kebo deuleu tanpa pamandangan nanaon si Asmaya teh nya. Moal kaharti kudu bodoh mah sia. Lamun teu nyaho sia geus asup kana bubur deuleu nena. Sia geus sare bareng. Sia geus karagap awak. Sia geus eueuh kahormatan diri. Sedang harga diri teh deuleu leuwih-leuwih ti harta banda ngarti. Naon hasilna ngajual diri teh nena? Naon? Cingan aing hayang neuleu sia. Neuleu. Abong-abong geus di eroknya. Benang diolok ku erok sia. Ngalah babari nyingkapkeun deuleu eta manehna. Ngarti? Ceuk Nyi Hati mah bari ngajewang tas kulit anu keur dijingjing ku Nyi Suhana. Terus ku Nyi Hati mah dipariksa eusina. Ari breh teh pakean wungkul da terus diambrul-ambrul. Cihati, ya anggoan teh gaduh abdi sanos pamereti dan Asmaya.
Naon salahna abdi daek dibere pakaian ku jalmi nu walas asih sarta ulah nyangka teleres hati margi sareng anjeunna henteu ngalakukeun kalakuan anu dilarang ku agama. Henteu kitu teh hati cacakan abdi teu ngalakukeun nanaon. Anjeunna mah sakitu welasna ka abdi teh. Buktina ngabelaan ka abdi teh tapi kalain tipati ngorbankeun nyawa anjeunna. Sarta ka abdi nganasehatan anu leres sairama jeung tungtunan anu laluhung. Anu terang hadeg jeung goreng. Kudu jalankeun hadena singkahan anu gorengna. Kanu salah kudunya kanu barana turutan. Tapi naha ari ku ece jol-jol dicap awon bae. Naha nyaksian ece teh kana laku lampah abdi wengi tadi. Nah terang ece kana tujuan abdi sareng anjeunna. Cehati mah ulah nyangka awon ka batur ce. Pilih urang sorangan anu awona. Ceuk Nyi Suhana bari ngalimba lantaran dituling goreng. Budak lembut sia tenena. Moal aya ucing tengakan paisanana. Lamun eta paisan geus nyantong hareupeunana. Piraku sia sare barang teu naon-naon. Na budak rode kulu aing teh. Ceuk Nyi Hati mah beuki ambekeun. Hati mah abdi mah teu sare bareng sareng anjeunna. Jawab Nyi Suhana bari meresan deui pakaianana anu pamere ti Den Asmaya. Benclang-benclung sianena. Tadi nyebutkeun sare bareng, ayeuna teu nyebut bareng. Mana anu benerna sia? Ngarti aing oge deui kanu boga dosa mah. Di mana sia disalin ku rok teh di sumur atawa di kamar? Ceuk Nyi Hati mamawa kana rok sagala rupa. Tangtos bae di kamar disalin mah Ceu Hati. Na kedah di luar kitu. Isin atuh salin di luar mah. Jawab Nyi Suhana cipanona geus garunclang. Suhana diseret ieu kaditu maneh. Lain dulur aing ngarti. Sangeuk aing mah boga dulur kitu patut. Nyingkir sianena ulah aya di dieu. Sabab ieu mah tanah indung aing, lain tanah bapa sia, ngarti? Ceu Hati. Ari imahna dikamanakeun ceu? Jawab Nyi Suhana cipanona garempeng. Nyai, akang ayeuna arek nanyakeun. Cek Den wes rada watireun ka Nyi Suhana teh. Sarta neuteub kawas neuleuman jero hatena. Geus kitu kakara manehna neruskeun omonganana. Katinggalina ku akang Nyai babarengan jeung Den Asmaya. Tah hubungan jeung Den Asmaya teh arek pegat atawa moal? Cik Den wes bari neuteub. Kumaha tiasa megatkeunana sareng jalmi anu sakitu saena juragan? Jawab Nyi Suhana bari nyusutan cipanon nu harita ngalembereh. Jadi embung pegatnya. Tapi naha make jeung dipakean ku erok segala rupa. Naon maksudna? Na teu era anu saumur hirup make samping ari ayeuna di erok. Naon maksudna eta teh Nyai? Juragan, acuk abdi teh awon rupina kanggo harga diri Den Asmaya. Anceuna manggaleuhkeun acuk di Sumedang ka abdi teh. Kabarengan di dinya teu aya kabaya anu tos janten. Atuh kapaksa anjeunna teh ngagaleuh erok. Tah wengi tadi di Sumedang meser acuk teh juragan.
Ari abdi kumargi isin kuno masihan enggal bae dianggo deui tadi teh. Margi teu aya acu kabaya ari encit namah tos meser. Tah geuning aya dina tas ngan kantun ngaputna bae. Janten teu tiasa nampi juragan abdi teh kana tudingan-tudingan anu awon mah. Margi henteu ngajalankeun kaawonan. Malah sanaos wengi sahotel oge, namun henteu sakamar abdi mah. Malah henteu paan teleungeun-leungeun acan. Tah saha pamaget anu nyaah ka abdi sapertos kitu. Ceuk Nyi Suhana tatag pisan nyarita na teh. Ngarti atuh hari kitu mah. Tapi sajabati asmaya anu nyaah ka Nyai teh aya deui anu sejena. Upama diri akang bae geus aya ka nyaah akang ka Nyai atawa acan. Tentenan bae aya ka nyaah mah. Sajabina ti ka abdi teh kapun adi oge mika nyaah sanes. Jawab Nyi Suhana tentrem bae. Sarta ret ngareret ka Nyi Hatimah anu jamotrot. Syukur Nyai. Tah ayeuna akang rek nanya ka Nyai. Dia hareupeun lanceuk Nyai. Akang terus terang hayang ngajeujeukkeun ka Nyai. Hayang nulungan ka Nyai. Ari jalana teu aya lian iwal ti urang duaan urang ngarengkep. Keun kacintaan mah nuturkeun ti Panderi. Kumaha Nyai satuju lamun kitu? Nuhun juragan. Kana kasayan mah abdi teh nampi. Namung ari perkawis nikah mah abdi teh ampun paralun teuing. Juragan mah sanes bandingan abdi. Juragan teh sanes pisarakieun abdi. Margi juragan mah luhur kuta gede dunya. Ari abdi liuk eueuh ragap teu aya. Juragan milari bae anu sanes gan. Abdi mah moal kumawantun ngalaan ianan. Jawab Suhana bari ngeluh. Geus pakait Cangji jeung Asmaya meureun sia mah Suhana. Bener atawa henteu? Ceuk Nyi Hatimah maniti kekereukeut bakat ku gemes. Sarta ret ngareret ka Pak Eben jeung Mang Endang. Anu tita tadi teu daek ngomong, sanajan sakamak oge. Jati, leres je abdi tos pakait Cangji sareng anjeuna. Ngarah abdi pugu emutan saur anjeuna teh. Ngarah ka abdi aya nu tanggung jawab nyaeta anjeuna. Bingah abdi teh ceu dipikanya aku anjeuna mah. Kahiji tos bukti kanyaahna lainnya hayang ngeunah sorangan bae. Kadua kanyaahna dibuktikeun ku cariosanana. Anu nyebatkeun hayang nyuhunkeun abdi kapun bapa. Lucu hati anjeuna mah. Tah geuning tos mangmeserkeun acu kanggo pun bapa. Sarta mingkun payon anjeuna bade ngalongo kapun bapa. Matak lucu ku Aden Asmaya. Si horeng aya deui anu nyaaheun kapun bapa teh ceu. Sajabi ti anak teh nyaeta Den Asmaya. Atuh abdi sejak satia moal ingkahnya sumujud. Numawi punten bae juragan sanes abdi nampi. Namung juragan nu kaporotan. Jawab Nyi Suhana bari imut ngagalenyu. Ngadenge eta kecap teh. Kadenge na ku Hatimah nya kitu ku
Den Uwes ge. Sada sora gelap bae ngageleger tarik pisan. Atuh Den Uwes ngeleper bari pok nyarita kieu sorana teh dumareda. Jadi kitu Nyai. Padahal akang leuwih ti heula geus mikanyaah ka diri Nyai. Tuh buktina imah leutik teh meunang nyieun akang. Na moal ditarimakeun eta teh, ceuk Den Uwes bari nunjuk ka imah Nyi Suhana. Nu sagede kandang doma sarta teu aya kamaran. Upami teu lepat mah eta imah teh sanes kanggo abdi wungkul juragan. Nanging sareng kanggo pun adi, apan pun adi teh dipiwarang tapa sanes. Tah sajabi ti buruhan dipasihan imah. Laras kitu juragan. Jawab Nyi Suhana bari neuteu. Ari hatena mah reug-reug teu galider teu sieuneun. Sabab ceuk Den Asmaya oge anu bener mah tetep benerna. Ulah sieun ulah keueung. Da aya anu maturan Gusti Allah anu kawasa. Nya moal samata-mata mere lamun teu aya pandangan ka Nyai. Ayeuna mah lamun Nyai teu daek ka akang, eta imah rek dibongkar ku akang, rek dipenta deui. Ngarti atawa henteu? Nuhun juragan. Bujeng-bujeng eta imah abdi mah rumaos teu gagaduhan. Sanaos raga jisim abdi oge kagungan nu maha suci. Mangga bade dibantu deui mah juragan. Juragan anu ngadegeunana, ayeuna juragan anu ngabongkarna. Tah jiwa raga abdi oge kitu. Gusti Allah anu ngadamelna teh gan. Janten Allah anu bakal tiasa ngarobahna. Jawab Nyi Suhana beuki tenang sigana ade. Malah sararea oge olohok Nyi Suhana bisa nyari kita kitu teh. Kari-kari sare jeung Asmaya sapeuting isukna bisa nyarita. Bae Ben, runtuhkeun eta imah teh Pak. Ayo Mang Endang bantu. Ceuk Den Uwes mani ngeleper. Anu bieu diparentah teu loba pikiran deui. Seak bae manehna teh ngaruntuhkeun eta imah. Da puguh geus biasana ngaruksak mah leuwih gampang. Tibatan waktu nyieunnan atuh maningan sakieuk eukeur mah imahna leutik diruntuhkeun ku tiluan. Sakilat oge geus namru. Tah deuleu kumanehna eta imah geus runtuh deuleu dabongan sia badagong. Rek sare di mana ayeuna teh? Rek nuturkeun Den Asmaya. Ceuk Nyi Hati mah nyorongot bakat ku ambek. Hati mah ulah mikiran deui batur ce. Keun abdi mah moal susaheun. Ngan ku abdi kabayangkeun ti ayeuna oge. Runtuhna eta imah teh bareng pisan jeung runtuhna akhlak anu ngaruntuhkeun. Sarta akhlak anu marentahna ngaruntuhkeun. Muga-muga sarta akhlak anu marentahna ngaruntuhkeun. Muga-muga bae Gusti anu maha suci ngahampura ka aranjeunna. Anu lampahna saralah. Ceuk Nyi Suhana bari diuk dina golodog Nyi Hati nu harita keur jamotrot. Suhana, montong diuk di dieu sia. Pindah tuh ka imah batur. Ceuk Nyi Hati mah bari nunjuk ka imahna Kang Soma, tatangga manehanana. Mitra kaum dangu leos Nyi Suhana indit ngaleos di tempat eta. Nu arambek teu direret lantaran taya gunana. Atuh Den Uwes keheuleun terus ngagaruan deui. "Enah, ka dieu sakedeung," ceuk Den Uwes ngagupayan. Ari Nyi Suhana geus nyampeurkeun pok.
neruskeun omonganana. Ayeuna si Asmaya encan balik cenah. Moal waka mulih juragan margi ngantosan abdi. Hari abdi tadi mah bade nyimpen heula ieu anggoan. Jeung cehati bilih dedepen anu mawi ka dieu heula teh. Tapi ayeuna buktosna janten kieu geuning. Bade ka ditu deui bae abdi mah juragan. Jawab Nyi Suhana henteu daekeun ngabohong. Ka jero imah heula sakedeung. Ceuk Den Uwes bari nunjuk ka jero imah. Bade naon juragan? Jawab Nyi Nena haliwaseun. Sarta pok neruskeun omonganana bari ngaleuper. Alim abdi mah juragan. Cenah. Ambung mah kajeun. Nyati mah jaga tah Nyi Suhana. Akang perlu rek males ka nyeri ka si Asmaya. Jaga. Ceuk Den Uwes siganu ambek. Sarta ngareret ka Pa Eben jeung Mang Endang. Pok manehna neruskeun deui omonganana. Pa Eben, Mang Endang, abdi tanggap hayang gelut jeung Asmaya. Ceuk Den Uwes beri gejlig ngalengkah leos indit dituturkeun ku Pa Eben jeung Mang Endang. Juragan, naon gunana ngabinasa ka Den Asmaya? Dosa naon anjeunna teh juragan? Ceuk Nyi Suhana gegeroan. Jempe siah dayang ngajedog tuh di imah. Ceuk Nyi Hatimah bari heat habek pipi Suhana dicabok. Atuh segeruk Nyi Suhana cerik ngabangingi. Atuh neuleu cerik teh Nyi Hatimah beuki ambek. Durug-dug Nyi Suhana digusur ka jero imah. Gebruk dibebeutkeun tepikeun ka tas wadah pakeanana oge ngaceleng. Aduh, ampun Cehati. Naon dosa abdi teh ceu? Ongkoh abdi diusir ku ece teh. Ongkoh dititah ka jero deui. Na kunaon mana ngewa teuing ka abdi teh ceu. Bade nyiksa deui ka abdi teh. Mangga ceu. Da moal ngelawan abdi mah. Ya ampun Gusti. Cacakan henteu ngelakukeun goreng abdi sakieu repotna Gusti. Komo deui siksaan ka jalmi anu teleungeus di akhirat. Hapunten Gusti. Ceuk Nyi Suhana bari segeruk cerik ngadingdiuk kawas cerik budak leutik. Cempe Nena. Asa ngadenge cerik kunti aing mah deuleu. Cempe. Ceuk Nyi Hatimah bari diuk teh jamotrot bakat ku ambek. Atuh jep Nyi Nena jempe manehna teu gading diut tina bakating ku sieun. Tapi lain sieun gelut atawa sieun disiksa. Tapi sieun duduluran pegat lantaran patelak sabab hatena Suhana ka Hatimah nyaah bae. Ngingetkeun manehna dulur sanajan pateterean. Mitra patepung deui sareng sim kuring budak leutik anu cecelewengan teu pararugu. Alah sia geuning nya Mitra ngamumule kana bahasa Sunda teh geuning nya teu kenging dirobi. Ngan eta we meureun ditamihan. Sanes ngarobi. Ngan ditamihan eta teh direka deui Mitra udah meureun pangarang oge pusing meureun kedah make bahasa naon. Hari geuninganna Mitra bahasa Sunda teh syukur nya. Bahasa Sunda urang mah nya, urang Sunda mah syukur kana bahasana teh. Dina aya bahasa barudak geuning nya.
bahasa ayeuna gitu mitra. Terus deui aya bahasa lemes cenah. Lemes eta teh lamun teu lepat mah paranti ka sepuh. Lemes loma. Terus teh aya deui hiji deui bahasa Sunda loka. Upami teu lepat eta oge. Tah kitu mitra. Ngan hanjakal ieu teh waktosna parantos Syeb. Heeh. Eta tadi atuh yang ngiluan ieu teh hayang ngobrol. Ngan hanjakal eta tukang dongengna belegug. Heeh. Yang ditita awas deui tita tadi untah yang ngiluan. Ngan we. Tah kitu tah mitra we pokona malah. Tong loba catur deui da sim kuring mah teu bisa ngomong. Naon atuh kudu diomongkeun da. Daya piobrolkeun geuning. Lain piobrolkeun atuh naon nya. Pokona mah kadinya kumaha aya picarioseun mangga we tulis dina kolom komentar. Mangga we tulis ku sadayana mitra manghapunten. Tiasa-tiasana saur mang dongeng eta teh nya. Saur mang dongeng cenah. Tiasana sakitu bae sorana. Tetiasaeun da ngadongeng nama. Mung hiburan saurna mah cenah mung hayang hiburan bae. Ngarahkeun kana mugi we meureunan pangbeberah kana manahna. Terus deui ngangkat ieu naon elmuna nya anu hade sok cokot cenah. Lain cokot atuh candak anu gorengna sok pijeun cenah kitu teh mitra kedah aya. Atos kieu geuning gantian Mang di dia, Mang. Dia Mang dongeng. Oh nyang. Iya. Gerak Bang Sulan. Nya dusok mangga. Mitra kaundang waktosna hatose mung hapunten bae dina samudaya kalepatan sareng kaluluputan. Mugia kusadayana dihabunten. Sareng hatur nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos salasrebna sareng anu parantos ngelek jempolna. Sareng hatur nuhun ka sadayana. Mugia ieu teh sing janten pangbeberah kana mana. Sareng sing janten kana kabingahan gitu tah mitra. Hatur nuhun sadayana anu parantos ngarojong sareng hatur nuhun anu atos manco sareng ngadangukeunana. Hatur nuhun ka sadayana rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan. Mung sakitu bae wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag panjang teuing.